Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ba'dadi man shalla alaih wa sholli ala sayyidina Muhammadin ba'dadi man lam yusalli alaih wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaih wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bi sholati alaih. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fi muqami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama masalu sholawatil khamsi kanahrin jarin ala babi ahadikum yaktasilu fi kulli yawmin khamsa marrah fama yabqa alaihi minan dans kadzalika shalah. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sabadana maturkeun puji tahu syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Syukur anu bakal tiasa mukakeun kana panto hate urang sadayana sehingga terbuka beunta hate urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngaridoan kana ucapan patekadan padamelan urang sadayana dohir batin urang sadayana. Pandenge dohir, pandenge batin, paningali dohir, paningali batin. Mudah-mudahan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyaeta ulah dugikeun ka pahili ari paningali dohir ditinggalikeun kana batin, ari nu batin paningali batin ditinggalikeun kana dohir. Nah, ari hate dipake ningali dunya gitunya, ari ari panon dipake ningali akhirat. Bahaya. Para hadirin yang berbahaya. Bahagia ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala parantos masihan ka urang sadaya paningali dohir, paningali anu dohir keur dohir, nu batin keur batin. Jadi moal bingung, moal susah, moal sedih, moal nyeri, moal perih, moal hariwang, moal gencang, moal melang, moal kabita, moal naon, moal kabitaan, moal panas, barang bang, moal panas barang, panas barang, moal asaing, moal umaing, adigung, adiguna, gede huluna, moal lantaran sesuai
sesuai pangdenge dohir didengekeun kana dohir, pangdenge batin didengekeun kana batin. Nah batin urang teu bisa ngadenge gitu da ngadenge batin urang teh. Panon hate urang bisa ningali nya eta cenah puguhan abdi mah hatena teu bisa ningali lolong urang hatena. Ari jalma nu lolong hatena bakal kumaha boro-boro ayeuna bisa ngahartikeun kana ayat-ayat Allah, boro-boro bisa mikiran kana ayat-ayat Allah dalolong hatena. Nolol yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Budak oma iraha teh nya jadi eta anu dohir paningali bak dohir tingalikeun dohir. Ya, naon nu katingali nu katempo ku urang eta hayang bareng jeung sesuai datana jeung batin oge hayang ningali kumaha carana nya eta nu tadi teh refleks sing refleks ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Gede ku gedena alhamdulillah, leutik ku leutikna alhamdulillah, cak panas ku panasna alhamdulillah, cedeum ku cedeumna amek-amekan deuk mae pare aing nya kabanyiran deuk dibuat atuh jangan amek-amekan segala. Nah lamun ayeuna paran poe eueuh muncul teu katingali teu panas heug amek-amekan emang pangeran sia paran poe jeung amek-amekan mana paran poe mana poe ieu teh panan poe teh cenah eueuh meuni teu panas cenah. Emang pangeran sia teh panan poe gitu. Jeung amek-amekan segala. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngatur kana eta panan poe supaya manusia ulah salah ngomong. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngatur kana cai hujan, Allah Subhanahu wa taala emang hujan diatur ku tukang laser. Eta cenah aya laser cenah. Oh, ngarah teu hujan. Emang hujan bisa diatur ku laser? Allah anu ngatur. Nya. Allah anu ngatur kana halodo, kana ngiji, nya. Allah anu ngatur kana umur, aya nu ngora keneh maut, aya nu geus kolong awet. Nya, Ibu Dara Ramang alhamdulillah awet, harirup keneh. Gitu nya. Harirup keneh. Ibu atos ngadoa Gusti mugi Gusti engal nyabut nyawa abdi atos gitu tacan. Gusti mugi Gusti saengalna nyabut nyawa abdi geus ngadoa kitu can. Ada bakal maot mah. Nya. Kantos eta oge simkuring sakali penten ya Gusti mugi-mugi Gusti nyambut we kana nyawa ucing. Ya. Nah, padahal eta teh doa Kangjeng Nabi, doa Kangjeng Nabi. Allahumma ahyini in kanal hayatu khairun li. Gusti mugi ngahirupkeun manyangkeun kana umur abdi lamun umur abdi teh alus keur abdi. Lamun panjang umur teh beuki dia beuki ari beuki dia beuki koclak mah kalapa atuh. Wa tawaffani Gusti mugi monokeun kana umur abdi lamun hirup abdi piripuheun. Lamun hirup abdi teh kalah namahan kalah namahan dosa, namahan dosa mending modar, namahan dosa mah. Jeung namahan dosa mah ning keneh pae. Ingkanal mautu khairun upami maut teh sae kanggo abdi Gusti asal asup kana rahmat Gusti we abdi mah asal pepenak sareng rahmat Gusti bade engke wengi ge mangga pandeg hajat cenah bae nah da umur mah teu nyaho biang teuing sim kuring paneuri. Ibu-ibu taruh.
nya atawa sabalikna ibu-ibu ti heula sim kuring mangre paneuring. Nah, nya mangga berarti payun mah. Nah, jadi nya panjang ku panjangna alhamdulillah. Ponok ku ponokna alhamdulillah ngarah naon ngarah beunta naon ngarah hatena beunta alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu moyok misalna ka urang teh eta teh cenah ari hiasanana mun alus ngan salakina kurang jangku alhamdulillah nya cenah kitu sok aya kitu nya. Tah hajat mah kitu keneh geuningan. Hajat masuk aya wae geunya. Lamun anu hajat sok aya wae teh. Eta teh cenah kembang goyangna kurang usik. Sok aya. Moal aya nu sampurna hajat mah ibu, moal aya. Komo ibu-ibu mah komen teh nya. Ibu-ibu mah komen. Komen kumaha? Itu cenah ari pangantena mun aralus eta mitohana ari mitohana eta kancingna cenah bajingjang atuh sing balai kan kancingna ieu salah ngasupkeun. Nah eta wisna moal anu sampurna nanging tina keterbatasan eta tina tina katesampurnaan eta urang teh dituntut kudu muji, kudu syukuran ke Allah Subhanahu. Boro-boro urang. Nabi Adam jaba di surga Nabi Adam teh. Di surga sareng istrina. Aduh panganten anyarnya. Panganten kawin di surga. Nah, ada maksiat. Kawin di surga cekurang mah kurang naon eta Nabi Adam di surga. Boro-boro urang moal aya jalma anu sampurna. Nabi Adam we nabi jaba rasul. Nabi Adam jaba nabi jaba di surga. Jaba istrina golis atuh Siti Hawa. Maksiat. Terus maksiat gitu dihukum ku Allah 200 tahun teu pepenak sareng bojona. Teu pepenak sareng Siti Hawa. Siti Hawa mah dilungsurkeun ti surga teh ka Jeddah tempat kapal ayeuna. Tempat kapal ti Jakarta teh ka Jeddah tadinya nya. Jeddah teh bandara di dieu teh, bandara kapal. Ti dieu teh ti Soekarno Hatta teh tong make tasirnya Soekarno Hatta biasa. Soekarno Hatta. Nah, Soekarno Hatta di dinya di mana? Suta. Di bandara Cengkareng Tangerang. Dari itu tuh. Sabaraha jam teh? Dina kapal sabaraha jam? 8 jam. 8 jam. Mun ti dieu jam 7 teh datang ka ditu teh jam 4 salapan jam 3 lah 8 jam. Nah setengah poe kana kapal teh siga ti dia ka Tangerang ti dia isuk-isuk ka Tangerang datang jam sabaraha jam 3 jam 2. Nah kana mobil tapi kana kapal ka Jeddah dinya Siti Hawa dinya. Nabi Adam di mana dilungsurkeunna teh Nabi Adam teh nya eta di Pakistan. Di Pakistan di India. Di Pakistan eta di dinya dilungsurkeun di surga teh. 200 tahun teu pepenakna oge. Sareng saha? Sareng Siti Hawa dihukum ku Allah. Dihukum diponis salah ku Gusti Allah 200 tahun. Ieu mah boro-boro 200 tahun teu papanggih jeung salaki jeung pamajikan. Karek teu papanggih sami we geus loba nu salingkuh. Nya saateul meureun. Ari Siti Hawa henteu 200 tahun teh. 200 tahun teh. Nah, di dinya Nabi Adam salami 200 tahun eta 100 tahun sujud Nabi Adam 100
100 tahun sujud desekat-sekat. Bari nangis sujud nage Rabbana. Ya Rabbana. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Muntayang ngagulantung muntayang Nabi Adam salila 100 tahun sujud muntayang ka Gusti Allah. Jadi muntayang ka Gusti Allah mah sujud Rabbana nun Gusti pa ngeran abdi dolim kadiri abdi rumasa meureun rumasa kadiri abdi upami Gusti tengah hampura tangtu abdi janten jalmi rugi kacida. Ngaji gur wae teh. Nah, tangtos abdi jadi rugi kacida Gusti upami Gusti tengah hampura ka abdi upami sanes Gusti nu hampura ka abdi jadi jalmi anu rugi kacida. Oh, 100 tahun cengka Jibril turun kali itu 100 tahun. Jadi 100 tahun eta neme Allah ngutus kepada Jibril. Tiah cengkat ada. Irfa ra'saka Adam. Saur malaikat Jibril cengkatkeun beungeut cengkatkeun cengkat. Nah, cengkat. Irfa ra'sak cengkat. Diangkat mastakana bari isin teh ningali ka luhur ayat tulisan di luhur teh ayat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mut Nabi Adam di surga teh ayat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, cai di surga curcor emut Nabi Adam ayat tulisan la ilaha ta jenengan lafaz Allah jadi di surga mah teu aya panan poe Ibu teu aya listrik teu aya bulan aya oge cahaya tina lafaz Allah sareng tina lafaz Muhammad nur tina cahaya lafaz Allah yang Muhammad. Nah saur Kangjeng Nabi Adam Jibril ari eta cenah di surga caang nate betku lain kupanan poe caang nate ari di dieu mah di dunya mah kupanan poe ari surga mah betku eta tina lafaz Allah jeung lafaz Muhammad ari eta Muhammad teh kuat ka direnengkeun sareng Allah Muhammad teh nya sejauh mana Nabi Muhammad teh ari Nabi Muhammad teh nya eta saur malaikat Jibril Nabi Muhammad teh nabi akhir zaman lamun tawasul ku jenengan Kangjeng Nabi maka eta naon wae kabutuh naon wae kararepet naon wae kahayang naon wae kanyeri kabeurik tidak mangkeun ku Allah Subhanahu wa taala dicumporan ditedunan dijabah doa ke Allah Subhanahu wa taala. Ngajerit Nabi Adam sakali Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anta bro Gusti ku hak ku kabenaran ku keyakinan ku kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal belum lahir Nabi Muhammadnya abdi tawasul ku jenengan Muhammad mugi Gusti ngampura ka abdi. Maka dadak sakala harita keneh dihampura dosa Adam, anjeun dihampura dosa ku kaula lain lantaran anjeun sujud bari maca cerik bari maca istighfar 100 tapi ku lantaran anjeun tawasul maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad ka kasih kaula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah
sebelum eta Allah sareng malaikat maca sholawat. Nah, jadi Nabi Adam dihampura dosana ku Allah eta lantaran maca sholawat sakali maca sholawat dihampura dosana ku Allah. Lain ku sabab sujud 100 tahun tepikeun ka ngecor si socana Nabi Adam eta jadi naon? Jadi air mata, jadi sungai, jadi naon di sungai teh? Jadi sungai Gangga. Ayeuna di India sungai Gangga. Sungai Gangga teh Bangawan eta Gangga anu ayeuna mah di Sararemah tah. Di Sararemah ku urang India. Lamun si beungeut di dinya langsung geulis kawanti-wanti mata urang India mah mararancung. Kumaha urang dieu si beungeut di dinya anger we pegek. Da urang dieu mah nya ari keur di India mah kabawa meureun ku urang India. Nah, mata kareulis urang India mah da ti ditu nage eta teh wanita surga Siti Hawa turun Siti Hawa. Tah beuki ka dieu nama nya eta Indo disebutna teh. Indo teh jadi keturunan di India ari hideungna mah hampir sarua jeung urang India. Nah, terus atuh tidinya teh Nabi Adam tadi Nabi Adam tepungan tuh tunaikeun ku anjeun nyaeta ibadah nyaeta di Baitul Ma'mur di tepangan tuh saha. Jadi lain Ka'bah waktu hari tama disebutna teh Baitul Ma'mur Ka'bah teh da didinya. Langsung Nabi Adam pepenak sareng Siti Hawa di mana di Jabal Rahmah ayeuna mah aya tijidah teh teras jala milarian Nabi Adam dugikeun ka Jabal Rahmah aya ti dia ka Bandung tidak ka Jakarta jauhna ka Jeddah teh. Nah, Jeddah terus ka Jabal Rahmah tak kadinya Jabal Rahmah mah caket eta mah Jabal Rahmah mah ka Arafah dirinya ka Mina ka Arafah Mina caket dirinya Jabal Rahmah maset pernah dirinya Jabal Rahmah. Kang Adam Hawa begitunya. Pak sono atuh 200 tahun teu pepenak nya pertemuan anu dirindukeun selama 200 tahun itu karena Kangjeng Nabi Adam tos dihampura naon dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Salila can dihampura dosa mah moal papanggih. Nya moal papanggih salila di can dihampura dosana mah. Nah cenah ieu teh urang teh meuni hayang papanggih jeung mitoha meuni hese bos ya can dihampura dosana can transfer meureun kitu nya. Jadi lamun geus dihampura dosana bakal papanggih. Lamun can dihampura dosana moal papanggih masing dipaksa-paksa papanggih ya moal papanggih. Can dihampura dosana mah gitu. Jadi hiji pertemuan atanapi hiji pertemuan teh itu dimimitian tina kata maaf. Nya lamun geus aya kata maaf pasti ada pertemuan di sana. Lamun can dihampura mah moal papanggih. Nah, kitu nya. Mata lamun papanggih teh lamun papanggih teh sok hampuranya. Nah gitu. Hampuranya da langsung meuni geus lila ieu. Da minggu kamari mah eueuh ngaji. Gitu. Nya eta meureun can dihampura dosa mah. Gitu ya. Nah, tapi tinggal kebon. Can dihampura dosa jeung can anggeus ngalacengekna meureun. Nah, didinya Allah Subhanahu wa taala dengan kamurahanana ngajadikeun catetan kanggo urang sadayana nyaeta upami hoyong dihampura dosa teh cenah kunaon? Kudu
maca sholawatna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali teh leuwih alus tibatan sujud 100 tahun sakali maca sholawat. Nah, mana keteranganana referensina eta Nabi Adam dia. Cuk saha cek Nabi Adam. Nah, Nabi Adam. Jadi maca sholawat sakali leuwih alus tibatan sujud 100 tahun. Ya, ibu daek sujud 100 tahun gitu. Moal dahar-dahar. Ya, gitu. Dek alus kumaha sujud 100 tahun coba kumaheun. Mending maca sholawat sakali gitu nya. Ya kumaheun. Tah da atawisna ku syafaatna ku barokahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge upami urang hoyong ngait, hoyong syafaat kadang ngait oge ka kulawargi, ka cinta ka para sahabat, ka kulawargina Kangjeng, wajib ka sakabeh jalma mukallaf kudu mika cinta, kudu nganyahokeun oge mika cinta ka keluargana Kangjeng Nabi, ka para sahabatna, teras ka para tabiin duikeun ka para ulama sadayana. Nah, gitu deh artinya. Salajengna karak muka naon tah? Karak muka hate. Penting mah mukana hate, Bu, mukana hate eta, beuntakna hate eta kana perkara anu batin ditingalikeun kana perkara anu batin disagedengeun di samping teh di calana meureun di samping urang atanapi disagedengeun urang ngahias dohir ngalus-ngalus dohir urang ge ulah poho ngadangdanan Yo mah ari tiung ngabelaan nganyup baju ngabelaan nu harurung herang ni era teh cenah. Tah kudu era mah batin teh urang teh kudu diomean. Nah, batin kudu diomean eta mah tugas ajengan, tugas para kiai, tugas para ulama, tugas urang ngaji. Jadi dina pangajian mah lain deuk ngurus masalah dohir na pengajian mah. Margi upami ibu bade balanya wedak nyaka pasar balanya lipen nyaka toko lipen kade ka material balanya ayeuna acuk sepatu naon online ayeuna mah komonya tah eta mah nyaeta ka toko online ka Shopee ka saha deui ka Shopee ka sok ayahnya ka dipaket ke Tokopedia nu HP online eta mah dohir eta mah anu dohir nya kan kebeneran lamun meuli baju online teh ibu kaputna teh sok kaputan teh ari hargana mah sarua da alus pete ngan kaputan teh sok tara cocok jeung anu meuli hakkan sia naon sabab teu ijab qabul eta teh nya bonga teu cocok cenah ieu baju online teh nemboan saha atuh ngabeungharkeun Cina eta tukang kaput tetangga teu dititah meuli kain kaput tetangga yang online wae. Nah, Cina nu beungharna batur beungharna ari eta nu tetangga tetangga teh boga toko sepatu, boga toko baju belian ku urang. Ari komo boga dulur noko belian teu bulan kurang da kusaha teh ari meuli ka batur giliran dek ucap eslok nya kadinya meureun ka dulur ari aya kabutuh kadinya ari barang beuli ka Shopee nah laku tah di atasna
dahareun oge ibu di online-keun ayeuna mah COD nya bebas ongkir. Teh tukang bala-bala belian jeung tukang cilok nya halal puguh eta mah kade bisi poho ijab qabul ibu diajar ngarah teu nyeri beuteuh ngarah teu jarari panyakit nah ari ieu cenah ieu teh meni teu kaur cager barang beulina tara ijab qabul atuh nya hakana penyakit tah. Jadi eta teh ngingetan bisi teh jawab qabul mah nganyangakeun sing pada manfaat ya tanah sing pada barokah sing sehat gitu nya keuna tukang warung cara ngadua ngala anu meuli amin gitu nya sagedengan urang ngadangdanan dohir oge kudu alus meureun ngan ulah poho ngadangdanan batin urang kudu didangdanan ka kudu gining kudu gagah hate teh laura kudu gagah hate teh hate cameot teh hate teh jeung sedih we jeung sedih kabingung dikukut kasusah dipiara kasedih dipilari sedih we jeung sedih ari atanapi naon kabita we leuwihna teh kabitanya ku batu teh eta nu kabitaan teh eta teh nu kabitaan jelema nu kabitaan paehna bakal molotot sabelah teh anu kabitaan teh lain ku akhirat lain ku perkara lain ku ibadah kabitaan teh eta ku gagantel kabita ku gagantel ari etana ari kongkorongna ku tali sapatu gagantel kabita kalau tok muni nya kumaha ngadangdanan batin teh nya ngadangdanan batin teh nya eta ku nyeueurkeun sakali deui ku nyeueurkeun ngaos salat dibuka heula beresihan heula ku alhamdulillah terus didangdana dihias ku naon ku kacintaan ku maca sholawat dasarna cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Rasul wazayyinni wazayyin qalbi bil iman saur Kangjeng Rasul Gusti mugi ngahias giningan Gusti kana hate abdi ku kaimanan da atos gini Kanjeng Nabi mah nya gini ku kaimanan tah gini hatena ku kaimanan kumaha gini ku kaimanan teh ibu sapertos gini ku kaimanan hate na hiji jalmi dina resan ieu para nabi nya tangtosna oge panutan urang sadaya giningna kang upami tos gining ku kaimanan upami waktos keur nuju gaduh teu poho syukuran ka Allah Subhanahu wa taala upami nuju teu gaduh sabar upami nuju upami nyaho amalkeun upami teu nyaho diajar lah kitu nya gining hatena eta pinu upami gaduh musibah teu oleh disabaran nah eta sabarna eta diginingan hatena ngaginingan hate ku kaimanan plus ku kacintaan di eta teh janten caang teh janten caang hate teh katingali ibu jelema anu caang hate mah katingalina kumaha cenah jelema anu caang hatena katingalina teh sok resep kana perkara anu dipikaresep ku jelema soleh resep kana perkara anu dipikaresep ku jalma ku ahli ibadah ku para nabi ku para wali ku jalmi-jalmi soleh eta resep ka jalmi resep kana taat ka Allah taat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat ka Rasul dari resep nate resep karena perkara anu dipikaresep ku Pak Ustad
Nah, resep karena perkara dipikaresep ku mang ajengan. Nah, gitu aja nama ya. Resep karena perkara nu resep misalnya kieu Pak Ustad teh ngewaun karena gaple. Ayo resep teh tama poek hate. Ya, poek hate. Sabab resep karena perkara dipikang ngewa ku Pak Ustad. Ya. Teuing mun Pak Ustadna resep premi mah atau resep gaple, resep judi. Resep resep karena perkara anu dipikaresep ku Pak Ustad. Nah, eta teh disebut hidayah. Ihdinas siratal mustaqim disebutna. Ya. Cang hate budak, cang hate kolot, cang hate lalaki, cang hate awewe, cang hate cang hate ajengan lamun resep karena perkara dipikaresep ku para nabi, lamun resep karena perkara dipikaresep ku para wali, ku para kiai, ku para ulama, ku jalma-jalma anu soleh. Ari ajengan resep akur resep pasea. Lamun ajengan resep pasea, naon ngaranna? Eta mah jangan bagong. Kagok teh. Nya ajengan resep pasea. Nah. Jadi lamun Pak Ustad ya, Pak Ustad resep gelut atau resep sasalaman. Mun Pak Ustad resep gelut, orang gelut kan jeung miktisen. Jadi gitunya hidayah teh ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alim. Jadi ibu-ibu ayahna uwi tina ieu pangaosan ibu kedah tos ngecageun kana perkara anu teu pati dipikaresep. Ibu kedah ngecageun kana perkara anu dipikaresep anu teu dipikaresep ku Pak Ustad. Ecageun we. Apa? Da Pak Ustad da resep lalajo we ibu-ibu kedah teu naon atuh. Pak Ustadna resep online we ibu-ibu kedah. Lah kumaha Ustad? Ngan dina reresan ieu Ustad oge manusia Ustad resep ka main bola yo ibu mau ulah da wewe nanya ibu-ibu main bola nini main bola naon seperti teh nini ngilu naon ngaran teh kompoy salalalala Persib Bandung Trojonya ya. Nih Persib Bandung. Jedog ini mah. Karena eta mah resep budak resep budak moral mah. Ya, resep budak moral ya. Karesep Pak Ustad teh naon salat sunat. Asin kuring ge keur diajar resep karena perkara dipikaresep ku para kiai. Ya, ku para ku para ulama karena para ulama mah Bu resep nate kabarudak teh ora resep eta teh nya resep para ulama kabarudak kade bisi ku ibu aya budak ngaliwat palengpeng baledog heuh itunya henteu Pak Ustad mah lamun aya ustad bengis kabarudak doakeun sing tereh modar. Nah, sababna hadap jalma soleh mah bager nya ruhama bager kabarudak. Bager kabarudak leutik teh. Jadi ngasuh laras. Ngasuh nyontoan sae ka lamun aya jalma harap kabarudak misalnya barudak baledog barudak beberik doakeun ku salemur sing tereh modar. Naon lain ngasuh. Kiranya bisa mudah-mudahan atunya naon tadi teh. Jadi hate urang tingali kanu batin urang tuh batin mah tingali batin urang akhirat urang teh bakal butuh kabarudak bakal butuh kabarudak. Akhirnya
barudak pika cinta naon perkara anu pika cinta ku ku jalma-jalma anu soleh. Kangjeng Nabi cintana ka budak yatim, ka barudak. Barudak teh Kangjeng Nabi mah Ibu. Kangjeng Rasul mah kamarurang kali teh saya disayang barudak teh nya ku Kangjeng Nabi mah leres. Nah, gitu. Sugan Kangjeng Nabi teh kitu tah ngewa ka barudak henteu gitu. Setelah dibuburak barudak. Aya barudak masjid buburak henteu Kangjeng Nabi mah. Henteu nya. Henteu sugan Kangjeng Nabi teh sok ngabuburak barudak di masjid. Henteu? Henteu Kangjeng Nabi. Nah, sok pika cinta pika resep kurang naon perkara nu pika resep ku para ulama, ku para kiai. Diajar we lamun anu teu dipika resep mah ulah. Nah eta teh disebutna hidayah anu bisa nyaangan kana hate bisa ngadeukeutkeun urang kana pitulung Allah. Itu tah. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Siratal anbiya'i wal mursalin. Terus azan azannya terus azan sakitu aya anu kahaturkeun kumargi parantos waktosna asar bilih aya anu teu can ngarit sakitu anu kahatur wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.